aja euy. Lokasi menuju spot Garuk-Gak. Spot Garuk-Gak bos. Untuk informasi lokasi mangga dongkap ke komenan. Untuk informasi spotnya lokasinya mancing wilayah Bantarujeg, ke wilayah Bantarujeg mangga mampir di komen. Insya Allah dituduhkan tempat-tempat di sekitaran Bantarujeg. Ayo menuju spot Garuk-Gak. Menuju spot Garuk-Gak nu aya di dia sasak gantung. Di dia mah loba tanu nguseup tah. Di dieu nya nu rek mancing ka dieu tah. Pamit di arah sasaknya nyimpen motor marek disasak di ditu atau nepi rek dihandap di dia ya tah. Ayahnya batur geta di dia kosong. Spotna di handapeun sasak tadi dinya. Untuk informasi jalan mangga mampir di komen, insya Allah dituduhkan arah-arahnanya.